atuh hiji kakehatan ieu geus urang ajar sia kalanceuk sia. Aing telepon jaga kehen sia teh. Geus sopan sia teh kalanceuk teh ngumhak sia mah. Telepon sia ku aing. Ieu teh aduh. Ieu teh Kang Haji teh nelpon subuh-subuh atuh. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Sia jaga kehen. Sia naon maksudna? Sia aek ngahalang-halang eta. Make jeung di paruguh ieu teh naon? Sia eta make jeung astagfirullah. Make jeung dihalang-halang eta nu aek meuli sawah teh eta naon sia maksudna eta? Sia mah kurang ajar. Terus sopan atuh sia teh. Haji abi rumasa. Sia naon maksudna? Heuh naon maksudna? Tuh sopan Kang Haji. Apan sawah teh teh bagikeun nya jo ayeuna jual dijual ku Kang Haji. Da masing-masing pada boga bagian pan baheula ge teh ti abah teh, ti abah jeung ti emak teh. Ayeuna jual dijual wae atuh. Heueuh, aing ge apal eta kapan ceuk aing teh ogen abah ka aing nginjem duit. Nah, atuh sia mah kejalan kudu aya badami kudu aya naon bari jeung arek duitna ku Kang Haji kabeh mah rek kumaha atuh. Aing make jeung bisa kitu wae atuh. Make jeung hayang budu mah badami. Eueuh urusan aing mah jeung adik-adik aing geus eueuh urusan. Pokona mah kudu dijual. Aing eueuh urusan. Da Kang Haji kan teh bisa ngabuktikeun baheula abang nginjem duit ka Kang Haji. Lalu kitu mah ya kwetansi aya naon. Kan meureun parugu, meureun jelas. Apan baheula nginjem duit teh cenah abah baheula. Heueuh, apa ngaranna ge baheula sia teh? Baheula mah moal ngaji moal waka lah. Main jual wae atuh. Aduh sia eta. Ek naon gara-gara jeung aing? Ek naon gara-gara? Sia teh baheula mah terus anu jeung zaman ayeuna. Eueuh kuetansi baheula mah. Sopan wae. Moal aing mah dijual we, jual. Oh nya. Moal pokoknya moal waka ngaji lah. Kayak jangan badami jeung adik-adik teu parugu atuh jual main jual wae kecuali duit yang dibagikeun. Naon? Yang dibagikeun? Sia, naon maksudna? Tak kitu sarakana Kang Haji masyarakat. Lain eling-eling beuki kolot teh hirup teh sok aneh aing mah. Dengekeun aing si Atan. Aing teh lain sarakah. Waalaikumsalam. Si jangkar keken make di pareuman. Ku aing si kurang ajar. Wah, iya jelema geus si Atan geus wani-wani ka lanceuk. Udah aing. Geus wani ngalawan si ka lanceuk. Ajil. Aneh aing boga dulur teh. Geus boga bagean, hayo ngajual. Naik darah yeuh. Kada mun kieu carana mah gablek adik kurang ajar. Jeung aya alasan geus nginjem duit cenah abah baheula. Alasan bari jeung atuh bisa ngabuktikeun aneh aing mah. Make jeung teu percaya abah baheula nginjem duit ka aing sia jangkar keen. Eling-eling geus beuki kolot teh hirupna teh aneh. Sebaleun udat aing lah. Kirana oge lah. Kumaha carana deui ieu aing supaya eta sawah kajual ku aing. Aduh. Adik-adik aing mah tong kudu mikiran sawah maka jeung hayang kabagean sawah. Di mana kudu dengan cara dia?